Wadaw, ini namanya es campur. Es apa itu? Es kemanjing. Wow, es kemanjing. Ini es apa? Kumaha anjeun. Oh, kumaha anjeun. Tuh, teman-teman. Es kumaha anjeun. Tak kos kieu es nanya aing mah kakarak nyaho. Dia kayaknya ketuker. Ih, astagfirullahaladzim, ternyata es kumaha anjeun kos kieu. Kita lagi diet ya. Iya, puncaknya. Wow, es kumaha anjeun. Udah pedes banget ya. Cek aja duluan teh. Tiga aja ya. Dan ini punya hak ciptanya yang namanya Ibu Tami, es kumaha anjeun. Nah, bocah, jangan kaget. Emang gua mah begini adanya. Nih, di depan gua apaan emang? Es kumaha anjeun. Tah nu aya di saung naon teh? Talaga Bodas. Telaga Desa, Bodas. tempatnya di Karawang, di kawasan KIIC. Tawah itu. Jadi ya orang hayang nembongkeun, hayang nempelkeun bahwa ieu kumaha anjeun teh aya candil, aya kikil, aya naon deui tah urang mah teu nyaho nya ngaranna tapi alus pisan euy. Duh, mani nikmat, mani gurih. Asan we saeutik nya. Naon-naon ya. Yang babaturan orang we mampir ka dieu nya. Tah sugan we aya miliknya. Buset dah, sejak merejek gua baru kali ini makan es kayak begini. Astagfirullahaladzim. Nah, kumaha anjeun. Silakan. Enak rasanya. Pakai dua tangan ya. Ini cakep amat es ini. Ya, ada apa nanti? Tanya esnya teh rasa naon teh esna 28.000. anjay itu esnya kayak iya es naon teh es mabur kumaha anjeun karunya eta tublek aya etana es naon eta mahal anya iya es naon ngaranna kumaha anjeun lain mojang priangan ta teman-teman gila kental banget ini mah enak perasaan kali ya ini mah dia es campur kasihan tuh teman-teman dia mah makannya es campur doang ya Allah Banyak es batunya deh. Enggak apa-apa lah. gila sedih amat dokter ya mentang-mentang ngebayarin tenang dok ntar gua ganti. Ternyata sampai perut kenyang dan ikan juga nggak dimakan-makan. Jadi kita selesai nge-vlog sampai di sini dan terima kasih sebelumnya udah bisa mengikuti channel Ade Gagal Tenar.